Usus mangrupikeun salah sahiji jajanan anu aya di kantin SMA Negeri Hiji Manonjaya. Wasta teteh anu ngicalanana nyaeta Pasa Sri Puspita anu kaetang masih keneh ngora nyaeta yuswana 23 tahun. Asal teteh Pasa nyaeta ti Tasik anu parantos icalan di SMA Negeri Hiji Manonjaya parantos bade ka 3 tahun. Sateu acan tetehna icalan di kantin SMA Negeri Hiji Manonjaya, tetehna didamel di Bandung. Salian ti Usus, Teh Pasa ogenan ngical sabangsaning gehu pedas, jamur, tahu crispy, piscok, sareng sajabana. Pangaos Usus dibanderol dina harga 3.000 dugi ka 5.000 sabungkusna. Upami pendapatan bersihna tiap hari nanya eta 300 dugi ka 400.000. Teh Pasa angkat ti bumi tabuh 7 parantos meser bahan-bahan ti pasar Cikurubu. Modal icalan pertama kali na Teh Pasa nyaeta 500.000. Upami icalanana sok aya nu ngabantosan nyaeta salah sahiji rerencanganana. Si teteh pangna hoyong icalan di SMA Negeri Hiji Manonjaya kumargi. Jajanan Usus sareng sajabana teu acan aya di kantin SMA Negeri Hiji Manonjaya. Sareng jajanan eta teh mangrupikeun jajanan anu sehat tur hargina ogenan mirah. Upami bahan-bahanna kanggo ngadamel Usus nyaeta saparapat usus ayam, setengah sendok uyah, 3 senti jahe anu parantos digeprek, 2 senti kunyit, hiji daun salam, sareng sacukupna tepung bumbu serbaguna dicampur ku cai, diaduk-aduk teras digoreng. Upami bumbuna tiasa nganggo bubuk cabe. Upami langkah-langkah ngadamelna nyaeta kulup cai teras tambahkeun jahe, kunir, uyah sareng salam. Teras asupkeun si usus ayam, kulup sakedap, solokan pejit anu parantos dikulup, tambah tipung bumbu anu serbaguna. Teras aduk dugi ka macet. Usus digoreng kira-kira samenit atanapi upami anjeun hoyong jantan garing digoreng dugi ka tekstur langkung raos. Ngamulaan pejit goreng kana piring, teras tambahan bubuk cabe. Dahar sabari hanit. Selesai jajanan di kantin SMA Hiji Manonjaya. Namina Usus crispy. Cobi raosan Bung, kumaha rasana Bung? Ada. Cika nyobian Bung. Ngobrol trik. Aduh ada. Ngejar uang cobian. Wow. Boleh. Biasa sih. Ada. Mantap. Sakio bae anu biasa di punten pilih aya kalepatan yang